Justru we nanya ke dia naon gitu. Eta teh kerupuk kulit kan di Bedug. jadi dijeri naon bedug. Tapi dia mah bisaan ya ngajain kos dia nya. Gampang jadi gitu mah digoreng. Jadi prosesnya gitu. Kerupuk kulit. Padahal ya mun cek ieu teh mah namanya kudu nyaho ya naon karena alat naon ieu teh kulit padahal ya mun digoreng mah nanya lain sangu bedug ya. ieu lain bedug Tapi bisa oge ya kulit jelema negro pae di. Panjang na sangu eta. Iya gahon mah ieu. lagi pot ya Ini sarung ngomong iya dalang ya ngaranna ya Iya, rame ya tapi ada gitu ieu teh. Iya, Kang Epul. Asal usulna ieu teh. asal usul Oh ya. Jelas ke cek kulit. Lain. Nanti kan ada beritnya bawa. lain berit Urayam. dayam Ya amat ya. Goblok kayak gitu. lain ya malah keluar dulu ya malah keluar ya Iya anu disebut karena dia sudah teh non dik ya sudah teh karena sudah kena karena dog non sebelum dog Dok lain anu sok. artinya dog naon artinya ya Sok naon dok. dog sebelum dog kan ki Sampai kaji lupa dok kenapa? tapi jodoh Oh, jodoh lain berarti. ya kayak lah jodoh apa bener ya bener bener sih ya dog kita jadi dina pukulan dog tiga nama ada orang tanya apa cuma orang jadi kira-kira kasarana Bagian. ayam panas China saya panas kopi tak kan diukan tah China saya mau kopi aing mah. Kopi aing mana? itu dia mana Gampang. Jadi tuh sebagai Si dia tah. Di dieu no. Nah, ieu teh ieu kopi jadi dog ieu sebut teh ieu dog. Dog teh artinya pukulan dog gitu nya. Dog teh lain anjing. Lain. Eta bahasa Inggrisna Mang, dog mah nu sok dijual di jalan teh Hot dog. Dog mana pakai sangu. Ya oke ya. Eta ieu pan dognya. Kae dog. Ieu dog teh cek lah. Ieu dog mun cek teh anjing karena nanti nabeuk. Dog nabeuk. Anjing. Nah, berarti anjing nabeuk anjing. jadi dog teh anjing bahasa Inggrisna anjing Supaya anjing. Namun malah yang nakolong dong berarti anjing. Anjing nakol anjing. Dog. tapi cek urang mah bahasa dog eta tina ieu da tina naon loba ting cicing Aja dong. itu dog ya namanya Dog mana pakai ku ibu-ibu masak di dapur. Aja jodoh. jodoh eta mah Saya mikir atuh dari bae. Dia kuat dog sih ya. balai dok sama. Iya ceritanya ya dog teh sudah. sejarahna Iya jarang dia main. itu benar ya Bukan benar ya bukan benar. Kurang kudu dilestarikeun ieu. Sabab can pernah aya nu nyaho. Ngabudak ieu mah nyaho dog teh naon ieu Kang PM. Ieu Kang ieu kenakeun ieu para penonton ieu ono berarti ada. Kan ono ada ya. ono opo Siapa ono? Jelema gaib. Ono teh enggak ada pan ya. Berarti jelema gaib. Ieu Kang Calo. Heeh, ditanyakeun we ka manehna. Kang Calo, Tang ada. Ino ieu Kang Ino, ieu Kang Dedi PM, saya sendiri Kang Cepot. Ieu urang ngabahas masalah dog saya tanya naon. Sebut. Calo, Mang Calo. mana ao Ao. Sok nyalo gitu. Oh sok di baheula. jadi sejarahna teh ya Ya sejarahna aya ngaran dog mah kudu aya nyawa sejarahna cenah justru urang kudu nyaho ieu kudu ngupas kudu nyaho di mana ieu aya asalna dog di kabeuna ku aya opatan cenah mah nu pangleutingna dalang cenah ge jang dalang nu kadua nu kadua nu katilu nu kaopat ieu nu gede ieu jeung supaya jang ngabodor teh kan jadi Oh, segan abdi teh jang bedug magrib. lain bedug magrib Yang asar yang maghrib ting takbiran ieu
anu letik jam subuh gitu. Itu Tepat waktunya. musik tradisional Sunda ya orang Sunda ya. Cuman saya jarang ngapake jadi jarang ngapepo. Udah mah kedai kenalkeun deui. Tapi jumlah saya nanya jumlah sebenarnya ya barasiki. Opat sebenarnya mah Lain 5. lain 5, nah anu 5 nu jelema belegu kita. Pokoknya ya opat tidak ge nya. Berarti kurang hiji atuh. Gitu ge jelema na geulimaan. Jamannya 5. Hanya kalau naon. Nah, Hanya makanya tiang istri. Kentongan aya kentongan. Jadi kentongan aya. ente mah nyetelan eta we. Ninggalan tiang istri. Iya tuh. Urang kudu loba tanya sih karena loba dulunya ieu kan musik-musik tradisional. Ieu tadi sudah wae ternyata nya di mana-mana ge nya. Angklung jarang dipakai tah. Angklung. Oh, sok dipake. Apa bajikan masa pakai angklung. Halo. Tuntas sok diangklungkeun eta. Angklungkeun kayak gawir cenah ieu. Ah, iya. Jelema zaman baheula ya dagang tutut ge geudeung lewat ya. Nah, ieu teh ieu anu Makanan tradisional. Benar teh. Arek mah cecep tutut. Tutut. cewek. Mah yang itu Ajar ngobrol aja mah ya. Ngopi-ngopi ah, ngopi ah. Ayo. Joy. Jadi kieu no. Ini beki kana tutut. Oke. Keong. Tutut mah geuna sada alus saya giat besi tah. Ya cerita tutut ya. Dan kapur meureun. Bisa beres Bahasa di gegelan. dog-dog teh di mana Nah, asal usul. makanya masalah tukang dagang Urang ngomong masalah dog. Heeh. Ora tutut. Itu dari mana lewat dia tutut. kurang dijawab ya tadi ya. Nyambung dog-dog ke tutut. Kulit tutut. Kulit tutut. Ya urang-urangnya jangan begitu apa. Makanya urang jangan bebarengan pan di YouTube teh. Sagala endah aya. Jadi urang kudu nyaho ya. Sagala endah aya bah Google teh sagala endah urang neangan tah mah asal usulna ieu supaya tong poe geuting ieu Kang PM. Musik anak ente, kalicu ente pan boga berenang kayaknya. Ente boga poek da berang kene. boga incu boga anak kan Molam. bisa nyaho ente boga piaraan beulit sabarang siki. Arek hayang. Goreng we Boga tah. berenang kayaknya. Ente Teh boga poek da berang kene. boga incu boga anak kan Molam. bisa nyaho ente boga piaraan beulit sabarang siki. Arek hayang. Goreng we tah. Jadi Ridho saya mah ridho. ke generasi penerus kudu dijelaskeun naon ieu ngaranna dog teh. Eta tadi anjing jeung si PM. Salah ya. Dog. Dog teh ieu pukulan dog gitu tah. Nah, asal muasalna dog teh. Dog pukulan coba nama dog. Sarua jeung bajidor. Aman bedugan dug gitu nya. Sarua teh jeung bajidor. Bajidor mah paragi ieu teh. Bajidor mah eta mah Jeung papais bajidor mah. Bilang teh papais. Kita aya bahas dog apa aja bahas kadaharan ye. ya ieu teh Nyokot persamaan. persamaan pinter ya. Dari kelas ya. Tarangan tinggali gitu. Tarang dia mah. Profesor. Sarua tuh. Beda. Itu perbuatan gelong. Iya rapiah. Kan profesor siap proker-prokerek. Nah, iya orang fungsi reoni ya, orang kan sekarot gitu. Jadi kudu loba hiburan ya. Benar, penting. Kudu loba hiburan iki silaturahmi ya teh no. Iya. Silaturahmi silat di sirohmi itu. Dari rahim. Hah? Isirahim silatna. Ini nyambung we sih. Jadi kumaha ieu amun masalah dog kumaha urang di naon? Ada berbagai pengalaman lah. Calong pengalaman naon? Anu dulu. pengalaman naon pun saya baca ieu ti baheula ya. Oh, ieu mah. Jauh urang yang teuleutna ya. Diracun ku keong. Ieu baheulana. Diracun ku keong. Daging Ieu keong. tah adaran keong kawan di. PM Dahar rumah keong racun, dahar rumahnya dahar. Urang nyaho baheula naon coba? Main dog. Ieu pin. Tapi kieu walaupun tujuan badol tapi macak orangna getol. Nah macak orangna kieu bari langsung tah. Geus pinuh ka piceut. Eta mah lain macak koran atuh. Kang anu kumaha sih? Teksin. Ah, betul. Wes. Nanti macak orang lain. Wah, kudu dibalas saya WM. Kudu dibalas mah. Wah, terlalu ya, Mas. Aib. Betul macak orang lagi mana mah. Cicak orangnya itu Itu kuhapna eta.
jeung saya pengalaman jeruk pisan ya baheula. Baheula. Nah ieu kieu karang-karang buana ieu ka mana-mana Kang Calo tah. Jakalalana tuh. Baheula mah gondrong. Bung teh gondrong sakieu tah. Pos kuda pernah bok. Oh benar mana anu nyukur. Oh, aduh potang di dalam. Nang teu make lobak putu kan. Datang Tapi itu bawa teu make lobak putu kan. Oh, udahnya sih biay. Anu kaget mah aing, nu kaget mah ieu. Ieu pan lila leungit, kono tah mana ieu nya. Buk gondrong. Mamana mah halus godegan ieu teh. Teu dicukur-cukur pas ka dieu. Edan katutupan buk kabeh mata lama. Kate mau mata naungkul. Si Andi sono pajenggot teh kan. Si Andi sono pajenggot teh. Kate mau mata naungkul. Emang ngobrol ke kalian kaki dulu yang penting happy banget. Da urang pan tujuanna ge Kita bikin tak rekaman sih. Pengalaman main dogdog sawah ya di baheula tah jeung bapana ieu geus tah. Oh, bapak. Geus urang bapana ieu nya. BTS bercanda tapi santai. Sersan. Pengalaman saya mah gimana ya mengantarkan nyokap ya ke jalan jam 8 penting aduh-aduhan tanyakan. Satu aduh-aduhannya kok sudah botan gitu. Tanya ke enggak peurnya. Aduh. Abang aduh-aduhan we. Segala lagu aduh. Si PM kan. Jadi lagu dangdut tuh. Hei, ulah aduh-aduhan tuh kok sudah botan lain teh. Bapak, ya pun mah diantarkan we bu anak. Kerjaan aya jambatan ya. Kerjaan jambatan lewat tanjakan. Tabah. Ternyata gitu kenangan. Jangan lah. Ya justru ya orang diulang lagi kan yang hari-hari itu ya ini lestari gitu, dilestarikan ya. Aya. Kita sabar masuk PM. Budaya kan mah goblok. Pindah lestari sama. Budayakan. Ah, budaya Lah kan. pakai budi si budi tentang lain tadi. Nah, dia pada hidup. Yang dibudayakan, harus dibudayakan mah ternak atau Diberdayakan. diberdayakan atau dilestarikan gitu, dilestarikan. Nah, harus mah dikembangkan. Nah, mau dikembangkan mau disiram. Iya, mau disiram lah iya tah mah ieu mah ngentrang. Lain kembang meureun. Apa teh disiram cenah ge. Dikembangkan, disiram, dikembangkan. Justru lamun disiram aya kembangan berarti kudu aya potan ieu dog-dog. Mana dog-dog disiram? Karena tuh kumaha disiram aja. Kumaha sih? Ajaran wa. Ana logika Goreng nih. dikembangkan. Lamun dog-dog mah kembangan mah dikulitan, tah aya kulitan. Kulit, masalah ieu kulit, lain kembang. Nah, nanya ya kulit naon ya, kulit naon ya. Kieu di mana lapar tinggal guntingan goreng jadi kerupuk kulit. Pantes. Teh sangu. Tapi ngomong-ngomong kulit naon ya, kulit naon ya nah. Kulit borong. Ieu bisa dina kulit B, cenah domba teh nya. Kulit sapi mah kadal teuing. Atau Kulit borok. Kulit borok teh bisa. Kulit tarangan teh bisa sih lebih heran sih nya. Tipis sih lumayan ya. Di anak anu halus mah cenah handeuleup cenah ya. Jadi gua anak-anak sapi. Anak sapi. Andel mah lain ubar ieu teh ya, ambeyan. Nah, eta mah ada daunan ieu mah ya sebutna amun sapi teh kulit anak sapi sebutna handeuleup mah jarang buat anak sapi paeh gitu nya. Andeuleuh mah lain keur ngojai teh ya, ngojai andeuleuh. Itu leuh minta mah. Ya iyalah. Sekarang kurang kudu lumpung sih ngobrol. Karena mau pada deket-deket kieu geus kolot mah rada bau kayak udah damang kieu. Kalau kesang ya. Rada bau kayak udah damang eta ngadar beurit masih kene tapi nya. Ya, kita aing kok diwariskeun. Aduh, ayo. Ya, seragamna ya ye. Sanu rek ye. Kayak kieu. Ana mah pada kenalkeun ieu. Kieu urang belajar nakol. Nakol. Jadi lamun anu rukun-rukun ku hiji nya. Hiji mah hiji mah kitu tah. Arek-arek belajar ya nah. Suka sambung. Suka nyambung ya. Apa na ngabahas iyalah. Sejarahna heula. Tapi lah sekali teh Sejarahna jadi anjing. kita lain dikembangkan tapi dikulitan. Lamun dikembangkan berarti kudu disiram kudu aya kembangan berarti ya. Dikulitan, tapi kulitan ieu. Amun hotdog berarti aku di pandian. Jadi penjahan lagi panggilan. Kadang rada lieur. Jadi cerita dog-dognya sebenarnya Itu ragrag yang rokok aing. Ono rada lieur. Soalnya goib mah nama ono. Beda sih ya. Berarti jadi yang santang. Geus ya, suka deui urang teruskeun ya bagian cerita dog-dog teh sanunya
bagian aku suka dia Kan bagian nyeun ya dog. Nyeun almarhum Mang Iping beureun. wow Pertama kali lain nyeun, iya Dog. mah ini mah sejarah Zaman aya Pajajaran. Oh pajajaran. aya sejarahna aya ngaranna Raden Sobirin dipisah Sobirna lain Rin Di pos kan. itu itu mah aya ngaranna Raden Sobirin soalnya Sobirin Raden teh baheula pas Raden zaman Belanda Raden Belian karena Raden Sobir cuman pakai Rin tah Rin teh Rin Tintin tah Rin Tintin mah anjing berarti teh anjing mata dog gitu Ini sobirin tintin. Raden Sobirin Tintin Tintin dah kayak anjing dah. Disebut dog. Serius anjing. Aya dianggap. oh ay itu nya itu orang sama gue nya jangan sok tadi tah ulang jangan lupa Jangan lupa subscribe subscribe, like, and share ya. Energi. di channel So, benar. Sip. Wassalam.